Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan kasugri pamiarsa sampurasun wargi-wargi sadaya. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang tepang dangu deui dina pedaran acara dongeng enteng anu kajomantarakeun di radio Kamemet kasugri sadaya. Sabada kamari urang namatkeun hiji cariyos kumargi eta episode si Injuk Kawung tos ditamatkeun ku penulisna atuh urang baris medar episode anu kedua. Ieu cariyos nu baris kapedangkeun ayeuna masih aya patula patalina atanapi masih nyambung dina episode si Injuk Kawung. Oge aya sababaraha tokoh anu enggal anu dipedar dina ieu cariyos. Naskahna masih ditulis ku Mang Giok dupi cariyos anu baris kapedar dina judul Uru Ara Cameti Galing. Dina episode Kapahung di Jungkrang Sumur. Kumaha sugri pamiarsa, ieu cariyos salajengna mangga bandungan ieu dongeng karangan Mang Giok dina episode Kapahung di Jungkrang Sumur. Samemeh orang ngobrol ngaler ngidul, nini hayang mere heula hadiah ka hideup. Hadiah naon ini? Cai kahuripan sok aya negara inum. Mangga nini, mangga. Ceuk ke Widura anu ayeuna mah urang sebut bae si Jaka bari nampanan cai nu aya dina batok. Leguk cai diinum meuning ngalegik bangun anu hanaang naker. Kumaha Jaka? Nah aya karasana. Seger nini. Malah lamun bisa mah hayang deui. Is, teu meunang loba teuing. Cai dina batok eta mah. Nahan ini? Sabab pasadiaan nangan saeutik. Mangga atuh nini. Kuring kumaha nini? Tah ayeuna jawab sababaraha pertanyaan ininya. Cing inget-inget ku hideup. Apa aya nu kabayang ngeunaan riwayat jati diri maneh? Si Jajaka katembong ngahulang tarangna kerung halisna ngariut. Malah sababaraha kali bubuleud panonna diputerkeun tanda nya keur mikirna teh. Teu aya ini. Pira aku tanya nu ngalemang saeutik-eutik acan. Nya aneh nih. Teu aya nu kabayang. Nya geus atuh ari memang tanya nu kabayang mah. Teu kudu dipaksakeun. Ongkoh memang jiwa katutul lembutan selain mah can mulang sagembleng mah. Memang saha diri kuring teh nu sabenerna nini? Dina waktuna ku nini diterangkeun
Ayeuna mah asana teh diterangkeun oge si laing moal ngarti jeung narima. Nya mangga atuh Nini. Tah ayeuna tungguan di dieu sakedeungnya. Nini rek ngagerowan heula incu Nini. Di mana? Aya di Gua Hasedong. Sabenerna mah geus 10 tahun manehna tatapa. Khusus keur nungguan si laing. Kutan kitu Nini. Si Nini ukur ngahehe teu lila manehna cengkat. Geus kitu ngan belesat bae manehna ngablesat kana bibir gawir anu ngadingding. Tuluy lumpat miring ngajugjug ka hiji Gua Hasedong nu aya di tengah lamping curug. Telila jeleng si Nini geus tepi ka hiji tempat hiji lahan datar nu aya di luhur lamping. Samar-samar di dinya aya hiji liang guha anu ngalemot. Kadenge si Nini sering ngahehe. Malah tekung si lila pok manehna carita ditujukeun ka Gua Hasedong teh. Nitih wanci nu mustari ninggang mangsan utama. Geus waktuna andi ka lugay, borongsong ijo. Lugay. Purisa. Dadak di palebah ngadingdingna cai anu nyurug aya nu ngaburisat lir kilat. Kalangkang ipis semu hejo meh sarupa jeung jujukutan katututuguhan. Kalayang corelat, cileng. Nyaho-nyaho hareupeun si Nini. Aya nu nangtung saurang awewe anu kacida geulisna. Awakna sampulur buukna ngarumbay panjang. Bagaya borongsong ijo. Kumaha kaayaan si laing kiwari? Apa sehat teu kakurangan barang saeutik? Aya hibar ti hiang rumuhun ini. Kuring sehat. Sebalikna kaayaan ini kumaha? Aya berkah borongsong ijo. Nini oge aya dina penang tayunganana. Syukur bagja kumanjangan ini. Kuring ngarasa bungah tur taregre. Tapi aya naon panganan ini bat ngalugaykeun kuring nu keur husuk tatapa. Nah naon anu dipaharap ku kuring? Geus aya Nini. Benar borongsong ijo. Kiwari jodoh andi kages datang. Baru? Nah bener atau ini? Tang tu benar cu. Kiwari hidup bisa hirup deui secara wajar. Teh hayo-hayohan ngurung di jero Gua Hasedong. Sapasang mata anu ceureuleuh ngadadak hurung semu hejo. Rarayna anu lemes tirus ngadadak ngegebray caang. Terus di mana ayeuna eta calon pisalekieun kuring teh Nini? Aya di handap ieu curug keur nungguan bari Belesat can oge si Nini parat ngomong. Jirim langsing anu sampulur teh geus ngabelesat manten ninggalkeun si Nini. Saterusna tembong murageun diri jadi mangrupa hiji detik hejo di antara ngadingdingna curug anu ngaguru. Abong keur kasmaran sagala teh teu waleh hayang tereh wae. Cek si Nini ditungtungan ku seuring ngaheheh deui. Malah manehna oge teu burung nuturkeun nyusul incuna. Awakna kokolepatan ajeleng-ajelengan di antara seahna curug anu ngaguru. Barang nepi kanu ditujul ka sampak nyi borongsong ijo keur ngagulung awak si Jajaka. Digalemohan jeung dilendotan. Sedang si Jajaka anggur pulohak polohok teu nyaho naon-naon anu keur lumangsung. Ningali kitu si Nini gogodag tapi akhirna mah teu burung ngahehe. Masing sabar incu, masing sabar. Nini, nah manehna teh taya ka hoja. Matak naon-naon oge ulah kejot borosot, ulah gurung gusuh. Nini, saha ieu? Saha? Nah manehna datang-datang bet nyiuman kuring. Ya
iya pisan incu dini teh Jaka pipa majikanan diri hidup. Cek sini ini bari jeung diuk hareupeun dua insan anu masih paungku-ungku bari ngalepaskeun rangkulanana kadenge nyimas borongsong ijo cumarita. Nini, sebenarnya ieu teh manusia apa naon? Nah bet asa ku teu isti-isti teuing. Dengekeun ku maneh borongsong ijo. Ieu Jajaka teh karek pisan hudang dina sare panjangna. Nah manehna teh jalma dihirupkeun ku ini teh ya. Bisa disebutkan kitu incu. Ngan manehna teh can nepi ka titik tulisna. Sampai meh jiwana ngalayang ka alam baka. Aya hiji jalma anu andon bebela ngadon tuker nyawa jeung manehna. Kutan kitu nini. Terus naon gunana atuh ieu jalma keur kuring? Lamun kayaan kaos kieu. Meureun wangsa urang teh angger sakieu teu bisa ngarekahan. Jadi dia tugas orang duaan pikeun nyagirkeunana. Kudu kumaha kuring teh nini? Sukma jeung pangacian ieu Jajaka teh masih marakayangan di dua alam. Tah samemeh sukmana teh tepi kanu ditujul. Si lain kudu mampu ngematsangkan nyurup deui karaga badagna ieu Jajaka. Kumaha mun jiwana nempikeun ketika kemat nini? Tan wanda ieu Jajaka bakal kieu terus. Moal boga nafsu jeung kahayang. Batina baris ti'i sok sanajan digodak ku maneh ku cara kumaha bae oge. Nyi Mojang katembong unggut-unggutan. Terus naon anu kudu ku kuring dilakukeun ini? Sadiakeun rupa-rupa syarat keur pitumbaleun ieu Jajaka. Tapi kumaha cara keluar di jungkurang sumur nini? Kapanan sidik ieu tempatnya dikunci atau disegel? Si lain teh kudu hariwang incu. Kiwari segel siraga suci geus kanyahoan kelemahanana. Baru kutan kitu nini. Tapi tisahan ini menang ieu pituduh. Nyati mitra nini keneh we katelah nasi injuk kawum. Tah ayeuna masok geura bajuan ieu Jajaka teh. Ulah sina buligir kitu. Sebab ragana masih keneh rapuh ieu teh. Mangga nini? Ceuk nyimas borongsong ijo. Gitu nanti bari jeung rugal regol ngabajuan deui si Jaka. Tah ayeuna mah hayu milu ka jero guha. Di ditu kunini bakal diterangkeun kumaha carana sangkan bisa hanjat kaluar di jero ieu jungkrang sumur. Mangga nini mangga. Kuring mah kumaha nini? Kang Jaka hayu. Ceuk nyimas borongsong ijo bari nungtun Ki Widura atawa si Jaka ayeuna mah katelahna teh dibawa asup ka jero guha. Ti harita si Jaka atawa Ki Widura anu geus hirup deui teh tetep tumetep di jero jungkrang sumur. Saeutik manehna mimiti diubaran ku sinini katut incuna anu nelah nyimas borongsong ijo. Sababaraha kali bos sinini boh nyimas borongsong ijo hanjat ka darat ngadoneang syarat jeung tumbal enggoni ngemat pangacian si Jaka anu tinggal saeutik deui. Nyatana dina masalah jati diri jeung kalalakianana. Sabab seperti anu geus dicaritakeun samemehna yen si Jaka bakal bisa kaluar di jero jungkrang sumur sanggeus mereka turunan kawang sakalananta nyatana makhluk setengah orai setengah manusia. Cag mitra nepi ka dieu lalampahan Ki Widura anu geus bisa hirup deui teh urang tunda. Insyaallah kapayun urang guar deui ku Kang Gilang saparakanca. Ayeuna urang nyelang nyaritakeun lalakon anyar anu samemehna can kungsi kacaritakeun, tapi masih aya patula patalina jeung ieu lalakon.
Kocap kasugri pamiarsa harita teh kurang leuwih tahun 1042 caka kaayaan di puseur dayeuh karek pisan pulih dina uru-ara anu ditimbulkeun ku hiji pambarontakan anu diluluguan langsung ku aditerena Sang Dharma Raja ku anjeun nalika nuju diistrenan. Katelahna Sang Wikramajaya nu boga pangkat jeung kalungguhan minangka Senapati Sarwajala. Kiwari sanggeus pemberontakan hasil ditumpes, hiji-hiji sakur kulawarga anu kalibet ditewakan. Teu mandang awewe atawa lalaki, kolot atawa budak, nyaho atawa teu nyaho kabeh dicangkalak. Disahurun suluhkeun ngadon narima hukum pati di tengah alun-alun ku cara digantung. Ceuk beja anu kiwari keur sumebar aya sababaraha urang jalma nu hasil ngaloloskeun diri dina eta hukuman pati. Kahiji Ki Anjali nu cenah disebut-sebut dalangna dina eta pambarontakan. Aktor anu penting ngahasut jeung mangaruhan Sang Senapati Sarwajala. Tepikeun ka kolu rek ngarebut tahta karajaan ti lanceuk terena Prabu Dharmaraja nalika diistrenan. Sedeng anu kadua hiji budak anu umurna karek 8 tahun. Nya manehna anak bungsu Sang Wikramajaya. Nu ngadadak raib nalika maleman rek dihukum gantung. Sok sanajan masih kaitung budak, tapi cenah upama diantep bisa ngabahayakeun pihak kerajaan keur mangsa datang. Sedeng eta budak katelahna teh Angkawijaya. Nu nepi ka kiwari can kasusud tapak lacakna lir anu ditereuy ku bumi. Padahal rupa-rupa cara geus digunakeun ka asup anu disayembarakeun. Ngabibita rakyat atawa jago-jago silat ku hadiah badag, sangkan daek milu nyangkalak eta dua burunan penting, tapi tong boroning bisa kacangkalak. Kapaluruh oge henteu tapak lacakna acan. Kocap di hiji mumunggang pasir pancegna di hiji jalan padati anu berasna ka hiji puncak gunung. Katembong aya sababaraha panunggang kuda anu kertik alabri ngambah tegalan jeung sampalan. Jumlahna aya kana 5 anak. Sarta lamun nilik kana papakean jeung palindung panah nu ngadaplok dina dadana jelas maranehna teh marupakeun para prajurit salah sahiji karajaan. Nu pangheulalang huhuit bari mecut bobokong kuda anu beuki meleteng lumpatna ninggalkeun ke kebul jalan. Nu kontan mulak kaluhur. Jubah warna hideung kekelebetan dadana nu sembada ka tembong di antara rompi buludru warna dawu. Basa eta rombongan kuda tepi ka hiji kampung si jubah hideung anu pangheulana teh ngendoran lumpat kudana. Samalah si kuda lempangna sina antare mapai-mapai jalan padati nu kenca katuhunana maklak kebon sayur jeung palawija anu hejo ngagedon. Ari nu sajena naluturkeun tukangeunana teu wani miheulaan sumawana nyusul atuh para bulu taneuh anu parang ningali kontan carengkat. Sabab heran tara-tara ti sasarina bet aya urang karajaan lontalanto ka lembur maranehna. Barang tepi ka hiji tempat reg, si jubah hideung ngeureunkeun lengkah suku kuda, ku jalan narik les kadali. Gusti, nah bet lirene di dieu. Kaula ngarasa kata aji ku ieu patempatan. Kacirina subur tur makmur prajurit. Muhun Gusti, ieu tempatnya memang subur. Margi para durjana sareng
Bromo corah tanya nu wantun ganggu sabab gigis kudu ngagegeh di ieu puncak gunung. Maksud Andika teh ku Sang Resi Jala Ujung. Laras Gusti, laras. Kaulah benar-benar jadi hayang tepung. Mau lami deu ge tangtos tepung Gusti, tangtos. Nya ayo atuh. Sameme panon poe suruh, urang sakabeh kudu geus nepi ke puncak gunung. Unjuk sumangga nono, unjuk sumangga. Ceuk eta prajurit anu nalah Ki Damar Wulung. Sedang nu tiluan deui Ki Durgalapati jeung Anggadaseta. Sarta anu awakna halukuk jangkung katelahna Ranggana Dewa. Sedang pamimpin nu dijubah hideung katelahna Ki Marugul. Saterusna Senapati Marugul teh ngagentak deui ka dali kuda. Si kuda tuluy ngajerehem sarta tuluy neruskeun deui lalampahanan. Kocap tempat anu rek dijugjugna di antara rajegna tatangkalan anu gede luhur katembong aya hiji patapan anu wangunanana estuning basajan kacida. Bilikna dijieun tina daun kirei ari hateupna dina kakaban injuk anu meunang ngawelit. Sok sanajan eta patapan teh kacida basajana, tapi teu matak ngurangan kana kaasrian jeung kaendahanana. Malah katembong disebudeureun patapan teh merul ku rupa-rupa manuk. Boh nu gede, boh nu leutikna, boh nu beureumna, boh nu bodasna, bari ngaluarkeun rupa-rupa sora mungguh mata kuaas kadengena. Dina kaayaan kitu di hiji palataran rada lega, aya dua budak keur hut-het lalatihan silat, metakeun tata gerak jurus nu cenah geus jarang ditembongkeun di dunia pasilatan. Nu lalaki umurna 11 tahunan sedang nu awewe umurna kira-kira 8 tahunan. Hait hup, hap hap hap, ya. Kadenge eta dua budak teh pating cerowok, meraikeun sora-sora manuk anu rarecet di sarada. Dua anak katembong geus luut laet kesang bari kacida Sakitu geus alus, jeung geus meujeuhna. Dalah abdi oge sarua Rama Guru. Nah kinten-kinten masih seueur kakiranganana. Pon kitu deui hideup Raden. Geus cukup aya dina kamajuan. Utamana mah mun seug dibandingkeun jeung bulan-bulan anu kaliwat. Tapi sanjatana jurus silat teh teu wungkul alus jiga jeung sampurna dina tata gerak jurusna. Tapi aya deui nu leuwih penting tibatan eta dua hal. Perkawis naon nun? Tujuan silat anu paling utama nyatana pikeun ngalatih kareplekan gerak nggoning yang hareupan mara bahaya nu datang ngadadak. Terus terang abdi duaan masih taram-taram Rama Guru. Nadapi tuduhna bae. Urang contohkeun bae peucang. Sanajan manehna teu diajar silat atawa jurus, tapi nalika yang hareupan mara bahaya, maranehna bakal mampu ngaloloskeun diri dina serangan musuhna nu datang ngadadak. Urat, otot, getih katut naluriena bakal metaku sorangan tanpa dipikir leuwih ti heula. Tah, jurus silat urang oge kudu kawas peucang. Bisa ngelok atawa ngaloloskeun diri, bari geus teu kudu dipikiran leuwih ti heula. Nah make jurus jeung gerakan naon? Nepi ka dieu nah hidup duaan ngalarti. Kahartos ama, janten tujuan ilmu silat teh sajabati kanggo kasehatan diri pribadi.
tapi oge ngalatih kareplekan gerak. Nggoneng yang haripan sagala mara bahaya nu ngancam karena keselamatan urang. Leres Raden, leres. Nanging ama, dina kanyataan ama geuning ilmu silat teh sok diaranggo matikeun jalmi nu langkung hengker. Sok dipake nindes nu lemah atanapi dianggo kajumawaan nggoning ngahontal segala kahayang katut cita-citana Rama. Nyeh sang resi jala ujung imut geus kitu poh inyana nyarita. Di dieu perluna ilmu karuhanian teh Kasep Nyimas. Sangkan kemampuan urang aya nu ngadalikeunana. Ulah nepi ka kajadian sakumaha disebutkeun ku hidup bieu. Sabab sanyatana naon-naon anu geus dilakukeun ku urang tan wande bakal ngadatangkeun karma diri sewang-sewangan. Nutong boroning jaga di kalanggengan. Malah di dunia oge bakal menang balesanana. Luyu jeung pepelakan urang. Melak hade bakal jadi hade. Melak goreng tangtu bakal jadi goreng. Nanging ama, nah maranehna masa teh para golongan hideng anu kungsi ngalap ilmu ti karuhanian. Tangtu bae atuh Nyimas. Maranehna ngalap karuhanian. Terus kunaon manehna bet angger jahat? Kapan sidik? Tiap perbuatan bakal ngadatangkeun karma sewang-sewangan. Nah maranehna teu percaya karena hukum sabab akibat, atanapi maranehna teu percaya karena hukum sanggeus maot? Ngadadak sang resi guru gumujeng reueus ku patarosan sang putri anu najan masih hejo nanging jero nakeranan. Ama kungsi ngobrol jeung jago-jago nu kasebut di golongan hideung. Hampir 80% di antara maranehna percaya karena ayana alam panjang, alam ruh. Nu mana teh saeutik di antara maranehna katungtung hirupna ngadon mun naraja sunya nebus sagala rupa dosa ku jalan tapa berata bari nunggu ajal tunduk. Nah eta marupikeun syarat panglebur dosa ama. Di antara anggapan maranehna memang kitu. Mun naraja sunya dianggap hiji cara pikeun nyucikeun diri dina sagala dosa anu geus dilakukeunana. Ngadadak ratna inten rumahu. Nah kira-kira eta mun naraja sunya teh manjur ama? Nah yang widi baris ngajabah karena sagala pertobatanana. Manusia ukur bisa ikhtiar tur ngadunga. Ditarima jeung henteuna eta urusan Sang Hyang anu tunggal, anu maha sagala-galana gelis. Janten eta tindakan teh teu acan janten jaminan ama. Angin Hyang Agung anu maha uninga intina. Tindakan urang salila ieu mangrupa guratan takdir anu baris ngagiring tur nangtukeun nasib urang keur kahirupan sanggeus ngumbara di alam pawenangan. Sanajan katinggal tacan ngerasa puas, tapi katinggal ratna inten sungkem kapayunan Rama Resi jala ujung. Dina waktuna ku hidup bakal kapanggih bab kahirupan anu sabenerna Nyimas. Mung hiji Hyang Agung gaduh tinimbangan anu maha di luar pikiran jeung kamampu urang salaku makhluk ciptaanana. Nyakseni ama. Tah ayeuna nam leuwih hade hidup duaan kacarai heula bebersih di pancuran tukang. Engke sabada magrib hidup duaan bisa nyang hareup ka ama di bale paniisan. Unjuk sumangga ama. Unjuk sumangga ama. Sareng permios ama. Ceuk nu duaan saur manuk. Kitu na teh bari cungcong kapayunan Eyang Resi geus kitu duanana ju turun kaburuan kebat kapancuran nu aya tukang eta imah.
Geus tepi brus duana nama Randi estu teu boga karisi jeung karempan. Saditinggalkeun ku anak katut muridna katinggal hiji kolot nyeleundeui nyampeurkeun, horeng badega utamana nu katelah Kipulung. Atuh pok bae Sang Resi Jala Ujung teh tumaros. Aya naon Kipulung? Di payun Sun, aya utusan ti Sundapura Sun. Ti Sundapura. Sanaos masih katinggal tenang tapi katangan dina nada suarana bangun anu kaget. Leres Nun, obat urang prajurit anu dipimpin ku hiji senapati kerajaan Sunda. Lamun kitu, anterkeun manehna ka balai pasewakan. Unduk sumangga Nun. Kipulung bari sungkem laju undur payuneun Sang Resi. Sang Resi ku anjeun lajeng muru pajuaran ngadon disalin ku anggoan anu layak keur nyambut tamu ti karajaan. Nyaan bae di balai pasewakan tos nyampak opat urang prajurit kerajaan. Dipimpin langsung ku hiji senapati perang nyatana si Jubahideng teh. Sedang katelah naki murugul, awakna dedeg ngingu kumis jeung janggot anu cokrom katembong kereng budi amprotan. Arina opatan deui umurna rata-rata 30 tahunan sarua masing-masing awakna waraweg malah hiji di antarana aya nu ngalinggirik jangkung gede teu beda ti buta nyasap. Nyamaranehna opat urang pangasuh Angka Wijaya nalika keur aya di pusir dayeuh. Ninggal sang pamimpin padepokan Sumping nu limaan kontan carengkat. Malah langsung cungcong sarungkem ngabagiakeun Sang Resi Jala Ujung. Kipulung sorangan sang badege utama oge ngised mere tempat ka Sang Resi Guru. Bagea incu bagea. Nuhun andika sakabeh parantos kersa Sumping ka patapaan nubatan sakieu. Sami-sami yang Guru. Nuhun kana pangbagianana. Sim abdi sadayana anu rumaos tumorojog tanpa larapan. Walon sang senapati bari sungkem. Kumaha kaayaan di Rajapura? Utamina Sang Prabu Dharma Raja. Sae yang sae. Sadayana aya dina kawilujengan tur aya dina hibarna Hyang Agung. Waktosna saeb ka Sugri. Mangga urang cekapkeun dugi ka dieu heula ieu pedaran dongeng. Urang praskeun deui hanca dongengna enjing dina waktos sareng galur anu sami. Kang Gilang saparakan pamit. Wilujeng kantun permios.